Alungkeun mad. Hiji, dua, tilu. Belawar dibalangkeun kuduaan. Sabda ngalayang bari ngoceak. Gebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan kasadaya mitra dongeng anu satia. Mugia sadayana salawasna aya dina ginanjar kawilujengan. Aki bade neraskeun dongeng Rusiah Tanah Warisan. Dinten ieu urang pedar bagian anu ka-43. Carios anu katunda si Toleng jeung Ahmad anu keur aya di satengahing perjalanan amprok jeung sabda saparakanca. Kumaha terasna ieu carios? Sumangga nyanggakeun dongengna. Harita keneh si Toleng jeung Ahmad geus aya di perjalanan, laleumpang kalayan tenang. Bareng nepi ka hiji tempat, gok tepung jeung balad sabda anu keur kapapancenan maluruh Mariah teh. Reg sarerea eureun silih pelong bari ngadu pangabaran. Cilaka Kang, geus aya deui musuh, ceuk Ahmad. Hehehe, tenang Mad, tenang. Sabda jeung baladna ting bedega lulak cangkeng, kabeh mureleng ka Ahmad. Si Toleng jeung Ahmad ngaharuleng. Meunang sajongjongan mah eueuh anu ngomong. Ari si Toleng ngarasa heran, dumeh eta musuhna teh jol deui, asa aya di mana-mana. Malah mah muji kana kanyahona bet bisa wae mangihan manehna. Anu akhirna mah kok si Toleng teh ngomong. Hehehe. 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 Ieu deui. Uing mah mani geus bosen euy. Rajun teh tepung jeung nu gejul wae. Jelema, rek naraon deui ka uing teh euy. Nah teu bosen ha? Can aya anu nembalan. Sabda jeung anak buahna taki-taki kalawan waspada. Sabab maranehna geus nyaho yen yang hareupan si Toleng mah lain pagawean enteng-enteng. Kitu deui sabda anu jadi gegedugna teu waniun gagabah sabab sieun cilaka ku polah sorangan. Hei, maneh teh neangan uing? Sok atuh gerak tanya. Nah caricing wae teu boga kaera sia. Lamun teu wani gerak indit sakalian. Ulah diusir Kang. Kuring butuh rek balitungan. Ayeuna mah kuring inget tah jelema eta anu mawa kuring ka kamar tahanan teh. Ahmad nunjuk ka sabda anu keur colohok. Oh, iya. Hehehe. Kabeneran atuh bisa tepung deui euy. Tewa Kang urang kariakeun. Ih, keheula sina ngomong heula. Nya sabda amek ngadenge kitu mah asa dihina jeung asa dicacampah ku musuh. Keur mah amek ti tadi keneh. Ayeuna ngadenge kitu atuh beuki keheul we haok nyentak. He, Ahmad, ulah waka suka bungah sia. Najan sia bisa kabur tina tahanan oge, tapi moal bisa jauh. Najan kabur ka luhur gunung, najan lumpat ka dasar sagara. Ku aing mah moal burung disusul. Waduh, hebat euy. Kawas Gatot Kaca wae bisa nyusul ka luhur gunung. Maneh teh bisa hiber euy. Hehehe. Siber kawas papatong. Ngajedog sia setan. Aing mah teu boga urusan jeung sia. Halik nyingkir, ulah pipilueun. Je, nah make nyarek sagala. Maneh nu ulah pipilueun mah jig indit sia. Ulah ngaganggu deui ka si Ahmad. Setan, malik-malikeun wae sia. Bisa naon sia teh ha? Uing, bisa hitut. Hehehe. Sabda geus teu bisa ngabendung nafsu.
teu kuat nahan amarah, katara beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum sarta huntuna kekerot. Red ka anak buahna anu limaan, pok ngomong tandes. Dah, siap euy. Najan kumaha bae oge ieu setan teh kudu katewa. Hayo, maju bareng. Celeng, limaan luncat. Terus ting pedengkring masang kuda-kuda. Panona kabeh melong ka Sitoleng jeung Ahmad. Sabda oge milu siaga, malah kuda-kuda reket naker, pok ngomong deui. Ahmad, sia geus kanyahoan ku guru aing. Init kamana wae oge bakal kanyahoan, sabab guru aing boga gambar lopian anu bisa maca satung kebing langit satang karaking jagat. Boro-boro lempang dina jalan, najan mubus kana liang cucurut oge, moal burung kapangih sia. Hayo, geram meta mun nyawani. Mun teu wani, leuwih hade pasrah. Sodorkeun kokon, ku aing rek ditalian. Ahmad ngareret ka Sitoleng, tapi anu direret ukur nyerenge tegedag bulu salambar. Tetep tagen percaya diri. Sitoleng nyaho, dirina dikepung wakul buaya mangap. Genep musuh ningker manehna, tapi teu sieuneun kalah seuri. Hehehe, ieu teh ngajak ulin hahayaman? Sok lah, saha anu jadi carehna? Maneh atawa uing? Monyet sia, aing mah lain ngajak hahayaman deuleu, ngajak ijen ngadu jajaten. Kajaba mun sia sieun leuwih hade serah bongkokan. Serahna mah daek, ngan palebah bongkokna mung uing teh. Hehehe, sieun nyeri tongong rek bongkok teh euy. Kang, kasaha? Ulah diajak ngomong wae, irah gelut. Sok maju kabeh, hayo maju. Cacap omongan sabda, sebrut, limaan maju bareng. Narajang ka Ahmad jeung Sitoleng, anu akhirna ger tarung campuh 2 lawan 6. Adah, naon ieu teh? Make Noel bool sagala sia. Hieuh. Hup. Ya. Sitoleng hayang ngukur kana kahebatan musuhna. Manehna nyoba-nyoba ngajak ulin silat, ngagunakeun jurus-jurus dasar. Sabda manihut het dibantu ku anak buahna. Tapi Ahmad oge teu cicingeun, manehna gulak-gilak miceunan panarajang musuh, bari sakali-kalieun malik narajang. Geduk bujur Ahmad jeung Sitoleng paadu, musuh ngangseg ti saban jurusan, Sitoleng ngaharewos. Ngagereleng mad, babad ku jurus geleng catang. Kolepak Ahmad jeung Sitoleng ngagoler, gereleng, duanana ngaguling bari ngamaenkeun suku. Geduk, musuhna kabeunangan nepi kating jarungkel, tapi aya anu rikat ngajaul ka luhur. Celik, nincak lemah deui. Sabda colohok, muji kana katanginasan Sitoleng jeung Ahmad, duanana jiga saguru, gerakanana sarua jeung kesit deui. Korejat anu tadi ngaguling harudang deui, napasna ngahega. Hehehe, hayo maju, hayang kumaha deui euy? Dasar anak setan, kurang ajar sia, rasakeun ieu. Tong hayo wae ngomong atuh. Wani mah der we, oi. Ya. Tewak buntutna, mad. Hiuk kep pigelang sabda ditewak ku Ahmad. Bareng jeung kitu Sitoleng nyamber, kep pigelang suku sabda ditewak, giriwil dijungjungkeun ku duaan. Atuh sabda teh roroesan hayang lesot. Alungkeun mad. 1, 2, 3. Belewar dibalangkeun kuduaan, kalayang awak sabda ngalayang bari ngoceak, gebut niban lemah, terus gugulingan sababaraha jumpalik, belah nangkarak, angen mural, sirah lieur, tetenyoan kararoneng. Haduh. Hehehe,
Hei, anak-anak, saha nu hayang nurutan pamimpin maneh? Sok, maju. Saha anu hayang pangheulana ditekek uing? Ceuk si Toleng bari ngagupayan ka anak buah Sabda. Tetela eueuh nu wani, lima anana mundur hatena ting sarblak keung nenyo kitu mah. Si Toleng jeung Ahmad jiga lalawora gelutna teh, tapi Sabda nepi ka teu bisa walakaya. Urang babad hiji-hiji Kang, yap nginjem bedog Kang, nu kuring geus eueuh deui wae bedog teh. Kade atuh, bedog teh ulah diolok-olok, ulah nginjeman wae ka uing. Tuh, cokot. Si Toleng nunjuk kana cangkeng musuh anu keur bengong. Ahmad ngarti, sebrut nubruk musuhna. Tapi tetela ngalawan, dua leungeunna malik narajang rek nyekek Ahmad. Tapi lep Ahmad ngeloh, jekuk nonyok angen musuh. Bari dongko nyekelan angen. Sabot kitu, leungeun Ahmad ngan sakilap nyabut bedog musuh, teu lila geus kacekel. Rasakeun sia, dicacag ku aing. Yaut, kolebat jekuk. Kudu peruk saurang namru, tak-takna dewang tapak bedog. Anu opatan ngajonghok, lantaran baladna aya anu namru, jabah Sabda can hudang deui. Sebrut narajang bareng ka Ahmad, tapi aya anu dikael sukuna ku si Toleng, juralit gebru namru. Anu tiluan dibabad ku Ahmad, duanana beunang sukuna anu saurang juralit kagigir. Wah! Bagus, Mad. Halus nu kitu teh euy. Tah, kitu ari jadi lalaki. Sok lah babad deui nu gelok mah tuman. Geuning bisaan maneh, Mad. Hiji deui, Kang. Beakeun kabeh, udag nu can beunang. Ahmad geus ngawahan rek ngudag, tapi gero Sabda ngagorowok. Lumpat euy, lumpat, lumpat. Berengbeng anak buahna lalumpat bari ting aringkud. Nyesa saurang anu tak-takna dewang urut dikadek ku Ahmad. Lantaran ieu mah parna nepi ka ngudupung namru teu usik-usik. Wah, lalumpat manten, Kang. Hehehe. Keun bae lah. Ulah dipaksa anu mungun mah. Lumayan aya hiji nu beunang ye. Tewak, Mad, bisik kabur. Ahmad muru kanu ngudupung, terus dicengkatkeun lalaunan. Eta jelema muringis, kumisna lempes ayeuna mah. Dada beureum ku getih sabab tak-takna dewang tapak bedog. Hehehe. Geuning teurah keneh ku bedog jago teh euy. Saha ngaran maneh, Mang? Aduh halayang. Aduh nyeri alah, nyeri. Lain aduh-aduhan atuh. Saha ngaran? Nyao aing mah teu boga ngaran. Cabok gerakan. Nah ditanya sebener-bener kalah nyarekan. Sok cabok sing tarik. Hiuk jebet dicacar ku Ahmad. Nepi ka jujung kelan bakat ku nyerieun. Blak nangkarak napasna ngahegak. Panona buncelik nyeri pacampur jeung amok. Hehehe. Kurang keneh matamahan we. Tuman teuing. Nah, aya jelema sombong-sombong teuing sia. Pira ditanya ngaran mani ngamek. Komo lamun dipenta duit moal burung buncelik. Hei, Mang, saha ngaran? Ahmad bilunanya bari ngabar-ngabar bedog. Aduh. Mun teu daek ngajawab dicacag sia ku aing. Hayo jawab, saha ngaran? Nah medit-medit teuing, pira ge ditanya ngaran sia. Aduh, nyeri. Jekuk ditajong iga burungna ku si Toleng. Bongan anger wae teu ngajawab. Koceak eta jelema ngagoak terus nangkuban bari marurung.
Ahmad jeung si Toleng butuh ku katerangan ti eta jelema. Manehna teu buru-buru indit. Terus tawanan teh dipaksa diuk disaranekeun kana gawir nu aya di sisi jalan. Hei, Mang, uing mah jelema bager, pangbageurna sadunya. Moal nyiksa, moal nyarekan, asal Mamang nurut ka uing. Tapi lamun Mamang teu nurut, burut sia. Hehehe. Tong diheureyan Kang, mending ceket. Is, kehola. Urang tanya nu bener. Mang, saha anu nitah Mamang? Saha guru Mamang? Saha gegedug Mamang? Naon sababna mani keukeuh hayang newak si Ahmad? Sok jawab, bisi dicekek sia. Eta jelema keukeuh teu daek ngajawab. Panonna kalah buncelik, napasna ngahegak. Ku si Toleng oge kabaca eta jelema teh ngagedur keneh amarahna can aya kasieun. Nyaheug atuh ari kitu mah. Mad, neangan sireum beureum euy. Urang ngubaran nu pira? Kararange Kang. Ahmad ngagugu terus alak ilik kana tatangkalan sugan aya kararange anu deukeut. Tapi rada hese di dinya mah terus lempang kanu rada anggang nya akhirna teu buru meunang diwadahan kana batok kalapa song dibikeun ka si Toleng. Ieu Kang rek dipake naon? Cicing tenyokeun. Laan bajuna sina temong bujalna. Aduh, nanaonna ieu teh nah baju aing dilaan. Cicing kuya bisi diteke ku aing. Barawak bajuna disoehkeun, dabongan hese diurus. Eta lalaki mani ngadegdeg, rek ngalawan geus eueuh tanaga, jaba awakna nyereri, tatu dina tak-tak nyanyautan, getihna ngahurial keneh. Hahaha, hehehe, bujalna urang pokok ku kararange hirup. Yeuh rasakeun dulur, raos geura. Hehehe. Plok batok teh ditangkubkeun kana bujalna, terus ditalian kana cangkeng. Atuhnya puguh mani kokoceakan eta jelema teh. Sabab kararange anu aya dina batok, kabeh nyarocoan kana bujal, nepi ka panas matak seueur kana angen. Goak tawanan teh gogoakan, suku jeung leungeunna pakupis, tapi dicekelan ku Ahmad. Hehehe, hehehe. Sok sia, rek ngomong atawa moal. Lamun teu daek ngomong, ieu batok moal dipiceun. Hehehe. Sok lah, sok. Hehehe. Sugan teh lain keur moko nu gelo Kang. Nya heueuh. Pokok mah teu kudu ku boros kunci wae. Ku sireum kararange oge bisa. Tuh pan, mani kukuliatan, ngeunah meureun. Hehehe. Aduh halayong. Ampun. Tong loba aduh Mang. Sok jawab ngarah salamet. Naon hesena pira oge ngomong, moal make tanaga deuleu. Sok Mang, sok ngomong. Hehehe. Teu daek ngajawab mah cekek we sakalian Kang. Ulah karunya. Tawanan teh lila-lila mah soak. Cipanon nepi ka juuh bujalna asa panas dicocoan ku kararange. Napas ngahegak beungeutna jadi sepa pok ngomong. Ampun. Lesotkeun kuring rek ngomong. Rek ngomong atawa rek ngajawab pertanyaan uing? Rek ngomong bari ngajawab. Hehehe. Pinter geuning maneh teh Mang. Heug ari kitu mah. Kararange teh dipiceun, tinggal anu ting karayap hiji-hijieun. Eta mah teu pati ngabahayakeun. Renghap tawanan teh narik napas jero, ngahegak kawas nu capek. Sok ngomong sia, ceuk Ahmad. Aduh, ampun.
Ampun. Saanya nama kuring teh geus disumpah teu meunang ngabejakeun hal ieu sabab berusia gede. Mun kuring ngabejakeun ka jelema sejen, hukumanana dihukum pati, digantung atawa ditugel jangga. Tong ngadongeng heula atuh. Uing mah teu butuh kudu kitu patut. Sok geura jawab. Saha anu nitah maneh teh, Mang? Ki Gorda. Saha Ki Gorda teh oi? Nu tarung jeung maneh basa ngadu ajian. Wah, atuh eta mah lain guru maneh, tapi pamimpin maneh. Anu ditanyakeun ku uing mah guru maneh. Saha? Jeung deui naon sababna maneh keukeuh hayang newak si Ahmad. Sok jawab. Aduh, eta manusia gede. Rek jalir janji sia teh. Awas ya, disiksa deui ku uing mah geura. Ulah kuring geus teu kuat. Aduh, tak nyeri. Sok atuh jawab. Eta kawanan teh geus ngarenghap rek ngomong, tapi teu kanyahoan ujug-ujug siut cerep aya peso balati nancep dina dadana. Atuh manit calangap bari buncelik rek ngomong eueuh soraan. Hah? Aya nu maehan oi? Haduh, telenges setan teh. Cilaka kaya kieu mah, Mad. Urang udag Kang, peso teh datangna ti kaler. Cicing Mad, tungguan di dieu. Ku uing rek diberi. Belesat si toleng lumpat, angkohna rek nudag anu maledog teh. Tapi teu kapanggih jiga nama geus kabur jauh. Sabab nyahon bakal diudag ku si toleng. Atuh si toleng leungitkeun tapak, manehna kapaksa balik deui ka Ahmad. Bisi Ahmad aya anu maling deui. Barang gok tepung, kawanan anu keur dipenta kateranganana kalah geus ngulapes kapaehan. Keur mah eukeur geus loba teuing kaluar getih. Ayeuna dibaledog ku peso nya puguh beuki ripuh. Gagal Kang, urang teh can meunang laratana naon ieu. Keun bae, sugan kahareupna meunang beja anu anyar. Sakieu oge untung geus nyaho, gegedugna teh ngaranna si Gorda. Sugan we aya deui laratanana. Muhun Kang, sugan we aya beja ngeunaan esti deui. Hooh, maneh teh boga adiknya. Kunaon atuh manitara diobrolkeun ka uing? Ceuk si toleng bari melong ka Ahmad. Tara diobrolkeun teh lain teu inget Kang. Dari dina hate mah nyelap wae. Maksud teh mikiranana rek hiji-hiji. Apan bapa geus puguh kari jenatna. Ayeuna keur maluruh nu jadi indung. Tah engke rek neangan esti. Lah, mikir mah sakalian we atuh. Ngeunaan hasilna keun pasrahkeun ka nu kawasa. Sugan we ujug-ujug aya laratan sarta adi maneh bisa kapanggih. Amin. Hatur nuhun atuh Kang. Hari ieu musuh nu geus namru kumaha? Keun bae antep. Uing boga kayakinan baladna aya di sabudeureun ieu tempat. Hayu urang leumpang deui mending oge. Duh, hanyakalnya. Beral duanana laleumpang deui nuluykeun perjalanan. Cuweh musuh anu rubuh mah ditinggalkeun sabab si toleng boga anggapan yen baladna teh teu jauh ti dinya. Buktina basa keur ditanya ku manehna jiga nama aya anu nalingakeun. Cag urang tunda heula kahareup kasamper deui. Urang malikan heula ka tukang, nyelang nyaritakeun esti anu aya di imah Mang Yama. Nasibna teu beda jeung Ahmad, aya anu miara sarta aya anu mikanyaah, malah mah bener-bener dilatih kana kahadean. Mang Yama jeung Bi Mur kacida mikanyaahna nganggap ka anak sorangan. Salila 10 tahun, Esti teh
Diwarah ku Mang Yama jeung Bimur. Saban mangsa eueuh waktu anu kaliwat, ku Mang Yama dilatih silat sabisa-bisa. Mang Yama lain jawara kahot, tapi sakalieun ngabela diri mah bisa. Bimur oge ngarti kana kawajibanana, manehna ngawarah esti anu bener-bener supaya jadi wanoja anu ngarti kana kawajibanana. Sanggeus pangabisa Mang Yama bea, kabeh koredas ditamplokeun ka Esti. Ayeuna Esti geus robah jadi hiji mojang anu keur meujeunna rumaja putri. Pangawakan jangkung leutik tapi ngeusi, gerakanana kesit sabab asak latihan ti bubudak. Mang Yama jeung Bimur kacida reueusna mani agul boga anak teh. Kocap dina hiji mangsa, Esti jeung indung bapana ngariung di tengah imah. Kaparengan harita teh isuk-isuk kirawanci haneut moyan. Hawana seger di luar bengras pikabetaheun. Rek dikumahakeun budak teh Kang Yama? Ih naha make dikumahakeun. Nyarek diajak ngomong. Sabab aya picaritaeun anu kudu buru-buru kanyahoan ku si Nyai. Heueuh, sok atuh meungpeung salse. Aya naon gitu, Emak? Ceuk Esti manehna jadi penasaran. Kieu Nyai dengekeun. Bapa jeung emak rek nyarita ye. Penting. Sabab aya patula patalina jeung kahirupan hidup. Utamana keur mapag mangsa nu bakal datang. Esti mani tenget ngabandungan. Manehna hayang buru-buru nyaho kana maksud jeung tujuan nu jadi bapana. Jajantungna ratug tutunggulan, hatena pating sarblak. Nyai, bapa teh aya picaritaeun. Asana ayeuna mah geus cukup kana waktu geus ninggang kana mangsa. Sabab hidup bakal bisa narimana kalayan sabar tur sadrah. Perkawis naon? Perkara hiji lalakon anu aya pakaitna jeung nasib hidup. Bapa jeung emak geus satuju rek bruk-brak moal disumput salindungkeun sabab penting pikeun hidup. Sanyana hidup teh geus boga tugas anu berat, kudu bebela ka indung jeung ka bapa, indung anu ngandung bapa anu ngayuga. Hidup ayeuna geus meujeunna indit, geus meujeunna nembongkeun kasatiaan kanu jadi kolot. Memang umur hidup teh can sawawa, pangalaman can aya, tapi kulantaran bisi elat teuing, bisi poho manten, sarta bisi jauh teuing tinggalunana, nya ayeuna mangsana hidup kudu indit bajuang. Esti ngahuleng manehna can ngartieun kana maksud omongan Mang Yama. Ari sabab datangna ka dinya teh leutik keneh can pati hideng. Atuh anu inget teh sakur anu diajarkeun ku Mang Yama jeung Bimur. Kajadian sejen mah utamana kajadian anu samemehna eueuh anu inget. Bandungan Nyai, ulah balangah bisi teu kaharti. Ieu perkara teh kacida pentingna pikeun hidup. Tapi abdi macan ngartos. Ke, sabar Nyai. Sabab lamun diibaratkeun mesek buah mah can nepi kana sikina. Engal atuh tepikeun. Nyai dengekeun, Bapa rek ngadongeng. Mangga Pak, dongengin naon atuh? Aya hiji kulawarga, geus lila rumah tangga, teu boga wae budak. Dina hiji mangsa balik ti ondangan. Di jalan anu jauh ka ditu ka dieu, malah mah beunang disebutkeun di tengah leuweung, eta kulawarga teh manggih budak awewe, kira-kira umur 4 taun. Kira-kira kitu oge da teu nyaho nu sabenerna mah teh sabaraha taun. Eta budak teh dibawa, disalabarkeun, ditatanyakeun indung bapana, tapi teu kapaluruh. Nya akhirna eta budak teh dipiara ku eta kulawarga. Dipikanya kawas ka anak sorangan. Sabot dipiara kitu, meunang beja ngeunaan indung bapana. Tapi barang disusul ka lemurna. Henteu kapanggih. Indungna indit teuing ka mana. Sabab diancam ku jalma anu jarahat cenah. Cek beja mah rek dipaehan. Tah kitu dongeng bapa teh Nyai. Tapi ieu mah lain dongeng enteng memeh sare.
tang tueh henteu rame, tapi matak sedih jeung matak nalangsa. Ari sabab budak anu kapanggih di tengah leuweung teh nya hideep buktina Nyai. Tah kitu gebeg esti ngarenjag bakat kureuwas. Panonna manibun celik, kaget ngadenge omongan bapana kitu teh. Asa teu percaya kana dedengeanana, sabab manehna teh disebutkeun budak meunang panimu. Panon esti mimiti ngarenclong, cipanonna marebay bijil henteu kaampeuh. Malah bimur oge pipilueun carinakdak, milu nalangsa ka esti ngan Mang Yama anu tetep teger teh. Esti beuki teu kuateun, manehna sedih jeung nalangsa. Cipanonna beuki juu marebay mapai pipi. Lila-lila hing ceurik ngabangingik bangun anu kanyanyerian. Mang Yama jeung bimur eureun heula nyaritana. Diantep we anakna teh sina ceurik heula, sina ngabudalkeun parasaanana da moal beunang di Bandung, pasti bakal kituna teh. Tapi esti teh geus hantem wae dilatih ku Mang Yama, dibere didikan, sangkan jiwana kuat, sangkan tabah, dina nyang hareupan kajadian samodel kitu. Nya akhirna mah teteg deui hate esti teh, terus cengkat bari nyusutan Cipanon. Ceuk esti, manehna mimiti ngarasa regreg, lantaran geus ngarti kana maksud jeung tujuan nu jadi kolotna. Mitra sadaya, kanggo dinten ieu dongengna cekap sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang lajengkeun deui. Kumaha lalampan esti salajengna? Antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-44. Sakitu anu kapihatur, permios, jang.